warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil murtada sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil kubra. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala aidan وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَقَالَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ وقال نبينا محمد اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة. الحديث أتمم الحديث على سبيل التمام. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin biqalbin salimi walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja galih puji syukur ka Gusti Allah Nu Maha Ghafur. Shalawat teriring salam Allah mugia selalu Allah curah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wasana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta seluruh pengikutna ila yaumil qiyamah. Moga-moga urang nu halalatir ti dieu kabeh sing diaku umat Kanjeng Rasul. Amin. Al-mukarramun segenap para alimin ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, bil khusus sadayana para tokoh, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus para dewan-dewan guru anu alhamdulillah para tiasa hadadatir. Urang doakeun mudah-mudahan para sepuh beserta para guru-guru urang ku Gusti Allah dipapari umur anu barokah. Amin. Aparatur kepemerintahan sipil atau militer, atasan bawahan baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah menawi ayah. Urang doakeun mudah-mudahan sing jaranten pejabat anu saloleh. Teristimewa segenap panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jajaran pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kum sadayana masyarakat kampung Bojong Nangka. Anu alhamdulillah dina saah ayeuna ngayakeun perayaan Rajaban, mudah-mudahan pengorbanan jeung perjuangan sing ditampi ku Gusti Allah. Amin. Urang doakeun sasarangan mudah-mudahan berkah ieu Rajaban, mugia ieu budak dieu kabeh jaga di akhirat ngabri ka surgana Allah. Amin. Kita gandeng ke seluruh jamaah tamu undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi serta
santriawan santriawati kum sadayana as'adakumullah. Bu, ibu, cager, Gus Emam, kula mancang, di bere ku ka Haji Udi, ka Haji Udi gawe heula. Ieu calik tak mending keneh nangtung ya. Nangtungnya. Pangkat leuletikna kitu. Tukang kamera wae rada dihadekeun. Sebab kula pernah caramah deuk pas nangtung tukang kamerana HS atuh kula huluan. Memang sadis boga gelar nage kula Ki Kancil enak biasa ngadegeun. Lajuna mangaruh masabe awak leutik ieu. Kadang-kadang eta semah sok ka Allah ari ka imah ge. Turun ti mobil Assalamualaikum. Salam. Mangga kalebet begitu asup nanyakeun kana kula, "Punten cenah ceng belah mana kiai na?" Ya Allah ceuk ulah. Nah hate mah pugu aib jelema na kitu. Ceuk ulah keur hees meureun, panghudangkeun cenah bejakeun aya tamu. Nanya kana kula, "Punten cenah eta kiai ceng biasana cenah ngarokok naon?" Ceuk ulah rokok propos maneh nama. Waduh cenah kami teu mawa rokok. Wayahna cenah pangpeserkeun heula. Ieu duit cenah gocap belikeun propos 2 bungkus sisana cenah jeung jajan aceng. Allahu Akbar. Tapi rumah salah leutik ieu awakna. Man ulah macam-macam sanajan awak leutik anak mah 3. Ih moal mahi kana jelema leutik mah teh sakali montel moal coplok. Atau Jakarta urang doa ke Allah mudah-mudahan berkah rajaban urang nu halal diri sing diraksa tina penyakit amin. Terutama penyakit corona sebab cek beja ieu corona datang deui bahkan mawa indungna kiwari Omikron jigana tahun hareup mah bapak kron sakara ipihna geus eta haram jana doang datangna palah pilih hari kamari tahun baru eueuh jas eta. Hari Waisak Allah, hari Imlek Allah, kunaon nek rajaban datang deui bae Haji Udi teh wae. Tapi samono teh nek aya corona, nek aya Omikron, nek aya bapak kron silakan. Nu penting urang minta ke Allah mudah-mudahan ieu pemerintah ulah sampai ngayakeun lockdown deui. Sebab gara-gara lockdown manehna mangareunah boga gaji. Masyarakat leutik nu ceurik betul apa tidak? Betul. Gara-gara lockdown Masya Allah para hadirin sadaya bukan hanya pegawai yang jadi korban termasuk para kiai yang jadi korban. Kok tukang ceramah mah atau jadwal pula 2 tahun kamari acak-acakan wah proyek leungit kabeh pajak batal mulut batal rajab batal biasa nama kula bulan puasa teh boga duit ngipaskeun hasil bulan rajab tahun kamari mangadakom kula sabulan. Tapi alhamdulillah efek corona, efek lockdown kula di imah teu kamana japa majikan mah keureuneuf deui bae. Mudah-mudahan sing salamet urang kabehan amin. Berkah dunia akhirat amin. Ya Allah ya Rabbal. Terus ka mana? Calik deui lah. Ulah nangtung bae pegel atuh. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Isra wal Mi'raj ialah salah satu peristiwa anu terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi ieu teh merupakan amrun ilahiyun hiji perkara sang ilahi Rabbi anu la tudrikuhul uqul moal kaidrok ku akal manusia. Maka sehebat apapun otak manusia, sejenius apapun akal manusia, pikeun nafsirkeun kejadian Isra wal Mi'raj moal aya anu sanggupeun, moal aya anu mampuheun. Naon sababna? Sabab ieu mah perkara iman. Geus wajar baheula di zaman Kanjeng Rasul. Ketika Kanjeng Rasul kuih Isra wal Mi'raj ngumpulkeun masyarakat kota Makkah, cek Kanjeng Rasul masyarakat kula keur penting tos Isra wal Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke luhur langit sampai ke mustawat balik deui ka alam dunia memeh subuh geus datang eta masyarakat kota Makkah loba anu teu percaya ulahkeun anu kafir nu geus asup Islam ge ngaranna jadi kafir deui kunaon ku saking teu percaya
imana lemah. Tapi alhamdulillah jauh daripada itu. Orang cicing di kampung Bojong Nangka nyelap di negara Indonesia orang mah urut kurang teh jauh jeung baginda Rasul bedana ge ribuan tahun, tetapi dengan bekal iman kurang ke Allah, iman kurang ke Al-Qur'an, iman kurang ke Kanjeng Rasul, kurang nu hadir di dieu kabeh yakin kabeh percaya bahwa Kanjeng Rasul parantos ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah sampai pohara perayaan ge dirayakeun ke urang di jamaah maning ngayapa. Masya Allah bapak-bapak na pinuh para kiai halaladir bahkan ibu-ibu nage dararata atuh sakieu marame teh kokong aya teh mumun hadir teh encun aya teh encun teh siti aya teh odah sih ari si Maimunah aya si Nining aya si Nining si Reni aya si Reni si Wati ya aya. Alhamdulillah geus aya raja-raja tiap tahun ke urang ramekeun insya dan salamna hikmahna luar biasa eta Kanjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj sakabeh perkara anu panggih Kanjeng Rasul ngajadi sebuah dilalah karena perkara sabada terjadi Isra wal Mi'raj. Mana di antarana Kanjeng Rasul teh pahodeun sadaya ketika Isra wal Mi'raj ku Allah diparentah salat dina 5 tempat eta teh ngajadi dilalah kana 5 waktu Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Bahkan 17 perkara anu kepanggih ku Kanjeng Rasul eta teh ngajadi dilalah kana 17 rakaat. Mana Dhuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Bahkan baginda Rasul hadirin sadaya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dibawa jalan-jalan heula ka surga ku malaikat Jibril, padahal can aya manusia anu asup ka surga tetapi kenikmatan ku Allah geus ditembongkeun ka Kanjeng Rasul. Ieu ge sami ngajadi dilalah kana urang supaya ieu urang hirup di alam dunia daek ngalaksanakeun pagawean ahli surga. Di samping ka surga kana neraka can aya manusia anu asup kana neraka tetapi siksaan ku Allah geus ditembongkeun ka Kanjeng Rasul. Nu kieu aya nu kitu aya siksaan. Ieu ge sami ngajadi dilalah kana urang supaya urang hirup di dunia ulah wani-wani ngalaksanakeun pagawean ahli neraka. Nu paling hebat Kanjeng Rasul ketika Isra wal Mi'raj sebelum berangkat teh ternyata dadana dioperasi heula. Dibersihan heula dada Kanjeng Rasul teh, dipiceun heula penyakit-penyakit hatena, sirikna, riakna, hasudna, takaburna kabeh dipiceun. Naon tujuanna? Rek menghadap Gusti Allah zat anu maha suci. Ieu oge sami ngajadi dilalah kana urang. Urang ge ketika hirup di alam dunia rek ngahadap ka Gusti Allah, rek salat 5 waktu, lamun hayang panggih jeung kahusuan maka hate urang ge kudu bersih. Geus wayahna ibab hate teh ubaran, teh mumun, teh kokom, teh sarminah, teh sarwiti. Ulah ngan ukur awang doang beri ubaran ke urang. Hate lebih penting dan sebab cek ulama al-qalbu ra'sul jawari. Hate teh ialah jenderalna sakabeh anggota para hadirin sadaya. Allah Subhanahu wa taala mandang manusia henteu nempo gagahna, henteu nempo jabatanana, henteu nempo ilmuna. Innallaha la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Sanajan jelema pangkatna luhur, jelema gagah, ilmuna gede, ceuk batur tina kiai tapi hatena belok mah dan naonan di hadapan Allah para hadirin sadaya. Geus awas ibab hate ubaran ke urang nyabunya insya ulah ngan ukur awaan di ubaran ke urang. Ja urang ge punten ari nyeri huntu pan laju bae ka dokter bener Bu. Mulus beuteung pan laju bae berobat ka dokter. Euyeuk datang ka rumah sakit. Cek dokter, Bu, apa keluhannya? Ini cenah dok beuteung. Cek dokter, kenapa perutnya, Bu? Beuteung saya mah cenah kalau telat makan, cenah kekerecekan, kalau habis makan cenah arareung ngatu. Atuh cager cek dokter tah. Terus apalagi cenah keluhannya, Bu? Ini juga cenah hulu. Cek dokter, kamana ngomongna isi ieu kena hulu sagala. Lajuna mah sakalian cek dokter, kenapa hulunya? Hulu saya mah cenah sering lalanjung. Kalau hudang hees laju aja cenah euyeuh-euyeuh. Cek dokter euyeuh-euyeuh itu apa, Bu? Ya goyang-goyang cenah, Bu. Tadi aja cenah turun dari motor, aja cenah saya ngajongklok. Budak Bojong Nangka ya pagawean.
Tapi memang bener bah, dari mana budak Sunda mah ulah dan berobat ke dokter di gedung DPR ngomong Sunda. Buktinya kamari pan pas saya bener tuh. Sampai di debat ku Artaria Dahlan. Oh, akhirnya budak Sunda gara-gara diusik ngulisik demo. Kaki wari masih kene sidang gara-gara bahasa Sunda. Cek ulama naik naon di debat sagala bahasa Sunda. Cek ulama punten kula pribadi bangga jadi budak Sunda. Ibu bangga tuh. Bahasa Sunda mah luar biasa. Hiji kata loba makna anak ulah jauh-jauh ngomong gendahar dan ngomong gendahar. Bahasa Indonesia mah cukup hiji makan. Tapi jajal bahasa Sunda. Tuang, dahar, mam, sarapan, nyatu, cacatre, lelembok, babahak, madang, tetegi, jajamblo, babanung sadar. Kayaknya bisa tempat ke Kiai nuju tua RT ekor Jablok meong ekor babanung. Beda tempatnya aja bahasa Indonesia. Kiai sedang makan, RT sedang makan, meong sedang makan. RT jeung meong sarua bae dahana Pak RT kuat haliwu gara-gara bahasa Sunda. Kunaon eta bisa haliwu intina mah gara-gara goreng hate. Lamun cara nageureun hate na moal kudu paramasea geus penting yo. Mama hate koreksi ke urang ubaran saeutik-saeutik berkah Isra wal Mi'raj meneh urang ngabahas bab salat yo hate heula urang ubaran sebab ieu hate teh jenderal sagala-gala. Piceun sakabeh panyakit dina hate urang. Mana panyakit hate ustaz wajib dipiceun? Nu kahiji ialah sifat takabur. Cek budak dia teh mah gede hulu alias som. Eta sombong teh penyakit hate ulah dikokot. Sombong teh awal daripada sebuah kehancuran pahodin sareng. Teu saeutik jelema sombong usahana maju sombong digubrakeun ke Allah. Bahkan teu saeutik kiai sombong teu dipake ke masyarakat. Ulah keur model urang iblis keur tengah-tengah cicing di surga ku Allah diusir gara-gara sombong. Tepiraha kita sujud doang ka Nabi Adam ta iblis teu hayang. Cek Allah dina Al-Qur'an. Wa in kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah Allah, hei malaikat sujud anjeun kabeh ka Nabi Adam sujudan tahiyatan dengan sujud penghormatan bil inhina'i dengan jalan ngabongkokeun tulang tonggong. Eta kabeh malaikat ketika kita sujud ku Allah sujud serentak ka Nabi Adam illa iblis kecuali tangkorak iblis. Jeung si Allah iblis pan dia mah cicing bae. Kumaha ceuk iblis? Ana khairum minhu. Kula lebih mulia daripada Adam Gusti. Adam mah tina taneuh, kula mah tina seuleuh. Unsur seuleuh lebih hebat daripada unsur taneuh. Teu hayang kula sujud ke Adam. Cek Gusti Allah, sombong dia iblis. Keluar dia di surga sebab surga lain tempat jelema sombong. Iblis diusir gara-gara sombong. Atuh komo urang. Jelema biasa anak presiden lain, anak gubernur lain. Bener teu? Nek sosombongan ih nanaonan. Man, tapi kadang-kadang manusiawi tadi mana urang mah karak buka pakaian seeutik laju bae panger sombong bener teu. Teu piraha ka beuli motor NMAX marinang ngiridit acal. Wak isuk-isuk disentanarkeun hareupeun imah nyar HP. Hai guys. Saya mau nge-review nih. Nge-review apa? Saya habis beli motor baru. Oh hebat ya. Iya dong, saya gitu loh jeplok diupload. Kita jelema kuari karena itu tapi enak tuh. Bukan karena budak ngorang, beli RX bari jeung bolong, sekang motor nage. Kuat dijadang isu-isu, pagirang kalando hayang kadil ku tatangga, ngembat pagirang. Bari ngajajan aku make calana make samping doang. Barang ngembat ati ningsat samping. Cek tatangga belah girang cenah ka heran amat nuhun nang meuli keur kamari. Ngembat deui kalando ningsat deui cenah ka heran amat nang meuli keur kamari.
meureun herang horeng makan cut kita pakai motor. Nek naon sosombong. Urang hidup di alam dunia tepat sombong ieu mah kadang titipan ti Allah betul apa tidak? Urang mah lahir di alam dunia teu mana naon. Nu jadi kiai, nu jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi jelema sugih, nu jadi jelema miskin. Kabeh lahir ke dunia posisina di dalam keadaan sataranjang betul apa tidak? Sugan cenah di bojong nangka mah aya jelema lahiran make jubah teh eueuh. Sataranjang kabeh ge urang lahir ke dunia. Ieu mah anu nempelin awak urang kabeh ge titipan ti Gusti. Nu ngaran titipan teh laku pake sombong, awas hati-hati. Nu boga pakaya harta loba lain jeung sosombongan. Nu boga jabatan lain jeung sosombongan, nu boga ilmu lain jeung sosombongan. Eta mah kabeh ge titipan ti Allah. Nu sugih dititipan pakaya ku Allah bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tetapi Allah nitipkeun harta kana urang hiji jeung ngabela agama Allah. Nu kadua jeung ngabela makhluk Allah anu lemah. Mana tuh fakir miskin, tuh anak yatim, jompo, janda, jelema-jelema teu mampu sumbang kadinya. Nu katilu jeung ngahirupkeun syiar Islam. Mana syiar Islam? Tuh pembangunan masjid, tuh pembangunan musala, tuh pembangunan pesantren, tuh pengajian saminggu sakali, donaturan ku urang kadinya belikeun kopina, belikeun rokona, amplopan ustadna. Bahkan aya muludan satahun sakali, aya rajaban satahun sakali. Eta teh syiar Islam. Ulah asa-asa budak bojong nangka ngarayakeun rajaban. Sing antusias atuh. Ieu mah kadang-kadang teh hewan. Usaha maju pakaya boga duit loba, ari lemah datang padagang parabot kumpul kadehan. Parabot yang gede yang kecil harganya sama semuanya goceng kau kumpul naon dibeli. Hari giliran datang RT mah bawa buku buat ditutupan lawan. Ceng cenah saya tadi hareup ceng Pak RT mah bawa buku teu mawa tutup. Bisi ka dieu bejakeun mama eueuh. Cek anak maneh ka mana nyumput teh lah geudeum. Datang RT cek mana aya? Mana teu aya cenah ka RT? Ka mana? Ngomong nama nek nyumput. Nek naon susumputan. Urang teh kudu sadar ternyata ayana panitia ngider minta duit rajaban. Eta teh hakikatna ngajak ka surga. Sebab harta kalau urang ngahirupkeun syiar Islam, salah satuna dipake pengajian, pake rajaban, pake maulid. Insyaallah eta harta anu bakal nyelametkeun urang jaga di akhirat. Amin. Geus ulah asa-asa komo nu sugih mah ieu di bojong nangka ulah sok lalaora ketika rek rajaban teh nu sugih pahareupna panggil panitia cek nu sugih tiap teh ka dieu. Cek teh aya naon bah? Ulah aya naon dia ieu nek rajaban di bojong nangka geus meunang encan dia duitna. Cek teh boro-boro buku cenah asal ditagih kula nyara rumput bae. Aku dia can menang sakali aya cenah saparok mah. Jeung tenda geus aya, tenda mah geus aya, sewa sound system geus aya, jeung nu kori geus aya, ari nu can aya jeung nu carama. Ari kitu cek nu sugih dia ditargetkeun mah cenah ku kami ieu 8 juta. Ngan menang duitna cenah karak 5 juta bingung, pula neangan tambahna cek nu sugih dia ulah pikiran dia teh kakuranganna bila perlu targetkeun jeung penceramah 10 juta. Ulah pikiran tapi aing 5 juta na bisikeun teh eta dari 10 juta pikeun kan carana kodok nama itu ieu mah kadang-kadang nu sugih teh nyara rumput bae ari ditagih asal ditanyakeun ku panitia bah nek rajaban geura pentaan teh cenah nu sejen ke abah menuturkeun ka moal aku nuturkeun ulah asa-asa kalau hati sadaya harta anu kurang dikeluarkan pakai sedekah insyaallah eta bakal harta anu nyelametkeun urang jaga di akhirat. Bahkan punten hakikatna sedekah hakikatna harta anu dikeluarkan lain ngabeakan tetapi kalobaan di akhirat dibalas pahala anu berlimpah luas di dunia keneh jelema anu daek sedekah mah bakal diangkat derajat ku Allah. Amin. Sebab aya kisah baheula di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam aya jelema rumah tangga ku Allah dibere susah na kabina-bina ulahkeun imah baju ge anu hiji-hijina gundreng salaki jeung pamajikan cek pamajikan
kana ka ieu urang hirup susah-susah teuing. Yuk urang datang ka Nabi Musa supaya dipangdoakeun, minta ke Allah supaya urang teh sugih. Datanglah eta jelema suami istri ka Nabi Musa. Curhat kasusah ka Nabi Musa. Musa, kami datang tadi hayang dipangdoakeun, pangpentakeun ke Allah supaya kami teh dibere sugih. Maka langsung Nabi Allah Musa alaihissalam munajat ke Allah. Nabi Musa teh langsung bermukalamah jeung Gusti Allah. Cek Nabi Musa, Gusti aya hamba Gusti datang kana kaulah hayang sugih. Kumaha cek Allah? Cek Gusti Allah, Musa bejakeun kana eta jelema ku aing bakal dibere sugih tapi waktuna ngan 1 tahun. Bejakeun Nabi Musa. Cek Nabi Musa teh Kak, cek Gusti Allah ge teteh jeung kakak bakal sugih tapi ngan 1 tahun waktuna. Setuju? Siap setuju sanajan ngan 1 tahun. Akhirnya singkat kata ringkas cerita eta jelema ngadarak sugih. Rizkina jaljo tidieu-tidieu begitu geus sugih cek pangajikana, Kak urang mah ulah ngeunah-ngeunah sugih nage ngan 1 tahun. Geus selama 1 tahun hayu urang sumbangkeun harta urang jeung fakir miskin jeung anak-anak yatim jeung jompo jeung jelema-jelema teu mampu, urang bangun masjid, urang bangun pesantren, bangun majelis taklim. Cek salakina setuju. Akhirnya selama 1 tahun eueuh nyumbangkeun harta unggul poek dipake sedekah sehingga teu karasa hampir 2 tahun. Nu bingung Nabi Musa. Cek Nabi Musa kok ngan 1 tahun sugihna ieu geus 2 tahun sugih keneh bae. Akhirnya Nabi Musa munajat deui ka Allah, bermukalamah jeung Gusti Allah. Cek Nabi Musa, Gusti lain tah eta jelema nek dibere sugihna ku Gusti ngan 1 tahun kok ieu hampir 2 tahun sugih keneh bae. Cek Gusti Allah, Musa nu matak eta jelema sampikeun ka ayeuna masih keneh sugih sebab waing dibukakeun hiji pintu rezeki tetapi manehna ngabukakeun mang pirang-pirang pintu rezeki kana makhluk-makhluk aing anu susah, ngabantu jelema fakir, ngabantu jelema miskin, ngabantu pembangunan ieu pembangunan itu. Maka cek Allah aing teh izin lamun sampai aya hamba aing lebih barahan tibatan aing, maka eta jelema poe dibere sugihna saumur hirup. Alhamdulillah. Geus ulah leutik hate budak bojong nangka nu daek sedekah mah komo ngahirupkeun syiar Islam mah insyaallah di akhirat dicatat pahala, di dunia derajat urang bakal diangkat ku Allah, usaha urang bakal maju. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Geus awak boga harta lain jeung sosombongan, urang hirupkeun syiar Islam insyaallah. Sugih ulah sombong, menjadi pajabat sarwa ulah sok sombong eta jadi pajabat, menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, gubernur, bupati, presiden, ulah sok sombong. Mulai mah kadang-kadang pehewal pugu jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi gubernur, jadi bupati, genang milih masyarakat, giliran geus jadi poho ka masyarakat. Betul apa tidak? Sok loba pan jelema nu kos kitu, tapi insyaallah di dieu mah moal aya. Eta mah di ditu. Ari keur memeh nang gider bae ka unggal imah teh cenah wayahna ulah pangcolokeun. Ibu-ibu boro-boro nyolok kakak ulah geus 3 tahun teu dicolok-colok. Lain nu eta cenah teh wayahna waktuna cenah kula pangcobloskeun engke lamun kula meunang cenah masyarakat mah tenang bae. Bener bae begitu geus meunang mah ih ngadele jalan rusak ge tenang bae. Sembako mahal tenang bae. Kadang-kadang masyarakat rajaban ge tenang bae. Masyarakat paeheun ge tenang bae. Kan sok aya nu kitu bener teu? Ulah sok kituan. Nah sebabna si ingat yang punya jabatan entah itu RT, RW, gubernur, bupati, presiden, awas nu sababiah urang boga jabatan urang teh digaji ku pemerintah, duit pemerintah di masyarakat ku sababiah urang boga gaji, bisa gajian imah, bisa kabeli mobil, bisa kabeli motor. Si ingat eta teh nang milih masyarakat. Geus ketika urang boga jabatan lain jeung mungpokeun masyarakat, lain jeung susambokan ka masyarakat, tetapi hayu urang belaan masyarakat bila perlu RT, RW, lurah, rek rajaban teh pangareupna. Sebab pangkat RT, pangkat RW, lurah di desa eta teh piindungeun masyarakat. Betul apa tidak? Iya, lamun urang ngahiji. Curug 5 contoh. Ieu ngaranna jempol. Jempol teh piindungeun masyarakat pangkatna RT, RW, lurah. Jeung naon fungsina? Tujuan ngabdi ka masyarakat. Geus ketika aya naon bae di masyarakat, RT, RW, lurah, guru pangareupna wayahna ulah asa-asa
rek rajaban teh tanya masyarakat urang kudu nama cek RT jeung cek RW jeung cek lurah. Hei masyarakat bojongan ka kadi kumpul. Ulah asa-asa pan sia teh anak aing teh piindungeun sia. Aya kakurangan keneh teh rek rajabah. Bisi tenda can lunas tenang ti aing sisana cek RT. Kiai geus kelok can amplopna cek RW bisi kurang ti aing tambahna. Lurah ge kudu nama hadir cek lurah teh senekna geus aya encan. Cek masyarakat cenah ulah kaget tah ti palurah ulah asa-asa pan aing teh indung sia kudu nama kitu. Geus ulah asa-asa ieu belaan masyarakat jabatan bukan untuk sesombongan. Naon sebabna urang ngeunah di wali kota jabatan ternyata di akhirat bakal ditanyakeun selama urang ngajabat 5 tahun ngajabat jadi RT jadi RW jadi lurah jadi gubernur jadi bupati cek malaikat jaga sia keur baheula jadi RW di dunia jadi RT di dunia pernah teu sia ngabdi ka masyarakat ditanya ulah geunah geus bukan untuk sesombongan abdikeun awak urang pikeun masyarakat salamatkeun masyarakat angkat kurang masyarakat utamakeun kurang masyarakat sebab kurang jadi teh beunang milih masyarakat betul apa tidak? Ieu awas ulah sombong nu boga jabatan nu boga ilmu sarwa nu jadi kiai jadi ulama teu pantes sombong ilmu teh titipan ti Allah ulah sampai urang kupedah ilmu gede ngaji gagah kitab ieu katalar kitab itu katalar ustad anu leutik kuat dicak rata lah cenah si eta mah ukur kuat ilmuna cenah budak kamari ulah ilmu bukan untuk sombong tetapi ilmu teh pikeun magahkeun ka masyarakat pagahkeun ka masyarakat anu bararodok bahkan ketika magahana urang teh si ikhlas ngan hese eta ikhlas teh bener teu ikhlas eta hese komo kiai mah panyakitna di mana-mana ge hayang direre bae tomakna gede penyakit kiai komo tukang ceramah mah lebih gede sok ngarep-ngarep bae eta teh ceramah biasa tadi be kula men berangkat ieu mah cukup gede talu ti budak gede talu ti gede syukur gitu leutik atuh piraku tenang Haji Uli tenang ulah kaget eta mah jojorangan ulama teu setik-etik acan ngarep-ngarep kata teu ulama kadi hayang milu silaturahim hayang milu rajaban jeung budak dieu nu eta mah kula teu diarep-arep aya bae syukur eueuh atuh piraku ngan ieu mah bisi Haji Udi bisi nek ngaberkatan kana ulah geura bungkus berkatna ngan ulah buru-buru teuing sebab eta ulah pernah caramah panitiana kolot kabeh guru aki-aki pan meureun geus linglung aki-aki mah cek nu hiji dia kiai rek balik gerasupkeun melonna ngomong melon-melon saking panikna kalapak ti hulu ieu ulah kalapak Haji Udi macam-macam tapi eta masih mending teh kalapak babaturan kula mah popotongan keramik jelema sugih beres ieu imah carita otomatis popotongan keramikna diwadahan dina kardus begitu beres nyian imah salamatan ngayakeun caramahan begitu beres pangajian cek nu boga imah teh palaware tu berangkat di dapur dina kardus jeung kiai nu dicokot popotongan keramik na kardus diasupkeun kana mobil barang diturunkeun ku supir cek supir teh kiai pan ieu cenah berakatna cenah berat amat aku jelema sugih jadi apa moal teu berat barang berkat barang buka horeng keramik na potong doakan para kiai sing bisa ikhlas amin ya Allah ya Rabbal awas sombong jauhkeun dina hati urang sebab eta sombong teh penyakit hati mana deui cenah udan penyakit hati anu wajib kurang dipijeun hasud eta goreng hati hideung hati lamun jelema ngukut sifat hasud bakal nganak engkenak mana sirik naon sirik kadita bae kana milik batur bahkan bakal gibah naon gibah sok ngomongkeun goreng ka batur bahkan nanimah naon nanimah sok ngadu-ngadu ka batur bahkan sok hewak bae ka tetangga salah seutike eta salah satu penyakit hati hasud ngarakna jauhkeun dina awak urang am sababna sebab cek baginda Rasul iyyaka wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kana ta'kulun narul hataba sing sieun anjeun teh kana perkara hasud sebab sanajan jelema tukang ibadah tukang ngaji tukang salat tukang sedekah tapi sirik bae ka tetangga hewak bae kana tetangga ngomongkeun bae kana tetangga naonan amal ibadah kurang dilebur ku Gusti Allah Subhanahu geus awas piceun penyakit anu ngaleburkan amal ibadah saeutik
Saeutik korehan dina hate urang ulah sok sirik. Naon sirik tadi teh kabita kana milik batur pan biasana ibu-ibu nu boga penyakit kitu mah. Tatangga kabeli kulkas nirisan manehna mah. Dikrok ku anakna teu beureum-beureum kalah kaluar politron segede ini. Ada tetangga kabeli motor setruk langsung dibawa ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit ngadenge meja tetangga cenah beli mobil paeh di rumah sakit. Ibu-ibu biasa apa bae jauhan saeutik ku urang sirikna gibahna. Naon gibah sok ngomongkeun goreng bae ka batur ulah. Ieu mah kadang-kadang uprat bari nyeusehan. Sabatur teh bari ngarumpi di warung cenah aing teh kabeneran boga salaki. Kurang kitu teh salaki aing cenah goreng adat. Karena pamajikan cenah galakna ka bina-bina haju cenah korek cilok mere jajan. Cek nu hijina masih mending teteh macana salaki goreng adat ge daek usaha barang salaki kula macana unggal poe ngadeg teman kanjut bae. Ka kanjut diomongkeun. Ibu-ibu biasa apa kabarna? Ya bener ieu Kak. Ibu-ibu mah biasa kana ngomong teh beuki jas. Aya nu sugih kadang-kadang diomongkeun. Aya nu miskin diomongkeun. Aya jelema daek barang merek diomongkeun. Cenah si eta mah daek barang merek hayang kaal. Ibu-ibu pagawean. Aya pamuda can kawin diomongkeun. Tas eta cenah kolong-kolong cenah can kawin. Hampura ka ustad. Tapi ulah kaget tere. Urang doakeun segera meunang amin. Bisi teu meunang di dieu kaditu kapan gelang loba di ditu. Bahkan di lembur kula aya janda anakna 2 meujeuhna geulis tapi eujuna 4. Ulah sok ngomongkeun ka jelema teh eta teh penyakit hate jauhan ku urang. Ieu mah kadang-kadang ngomongkeun teh masyaallah eureuna ngan tapi ari awewe emat dari mana ngomongkeun teh pasti beuki jasa naon sebabna sebab ahli peneliti mengatakan cek dokter eta kata anu kaluar tina sumut awewe mah sapoe saeutik eta jumlahna 7.000. Ari lalaki mah ngan 2.500. Geus ulah kaget lamun cenah awewe cerewet sebab kos kitu perjalanan eta. Da cenah punten-punten eta awewe lamun kasa kira-kira lomari bisa ngomong diajak ngobrol ku awewe mah. Untung lomari teu bisa ngobrol, tungtung mah salaki deui jadi korban. Caprak lamun pas jeung salaki bener teu. Tapi geus teuing ulah kaget nu matak awe cerewet awe mah pantes sebab sumutna aya 2. Lamun lalaki cerewet teu pantes sumutna ngan hiji lalaki mah. Bener teu? Geus teuing bikang masanajan 2 ge tapi urang kudu syukur ka Allah sebab eta sumut awewe sanajan dibere 2 ka Allah nu handap mah teu diberian huntu. Oh, mun aya huntuan budak. Beak gandeng-gandeng urang. Jeung galang-galangna beuh digorogot. Ya awas ibu-ibu eta bab gibah sok ngomongkeun ka batur jauhan ku urang insya teu kawas eta ngalebur amal ibadah urang bahkan sok boga sifat hewa bae ka tetangga salah saeutik hewa ulah sok dikukut. Kamu pan urang mah cicing di negara Indonesia menang 5 tahun sekali sok milih gubernur, milih bupati, milih wali kota, milih presiden, pan sok parasia gara-gara beda pilihan. Betul apa tidak? Ulah sok gitu coba. Ieu mah geus 3 tahun masih kena aya istilah kampret, aya istilah cebong, da naonan. Eta ciri masyarakat anu teu ngartikan demokrasi. Coba leungitkeun ka urang sifat ngomong cebong, ngomong kampret, oh artian kos kitu teh ngundang permusuhan unggul. Urang mah umat Islam, cicing di negara Indonesia, prinsip urang mah kudu kos kieu, milih presiden, sanajan beda pilihan, prinsipna kieu yeuh. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Cocok teh eta? Cocok. Cuma jauh di dieu nah. Oh. Ayeuna cai herang. Jauh-jauh aing teh pada bilang di beda Ciherang-herang keneh bae budak. Tapi geus teuingna Ciherang ge lumayan. Hade pulang minum hade. Hade. Selamat menyaksikan. Lamun kudu curhat ieu kula kurang sare sabenerna mah. Biasana lamun ogah sare teh sok minum naon pengajian teh? Kopi. Kopi. Di mana dirimu? Aku
murah murni loh. Kopi. Kayak jadi pahoman. Ya, dengarkan ya. Prinsip orang umat Islam di Indonesia, masalah beda pilihan, teu kudu saling hewan jeung tetangga. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro, naon eta artina? Daharna marek jeung naon los. Tongkol embak, bandeng embak, jengkol embak, peuteui embak, ngan engke beres dahar nginumna teh botol. Sebab teh botol eta amis kana letah, seger kana hulu, ngeunah kana beuteung. Terus kitu urang milih presiden, milih gubernur, milih bupati, nek jolok nomor hiji hop, nomor 2 silahkan, nomor 3 mangga, nah engke beres milih. Nah si akur jeung dulur, si akur jeung tatangga, si akur jeung barang, ulah sok parasea. Kadang-kadang 5 tahun teu akur-akur. Beda-beda pilihan, mitohana nomor hiji, minantuna nomor 2 kot pasti. Punya nanaonan, ulah sok kituan. Yo kurang urusan masalah saeutik sepele jeung tatangga jeung baraya hewa wajah tapi nitip ulah leuwih ti 3 poe kudu sing alalakur urang mah. Sebab rugi jasa lamun aya budak bojong nangka pahewaan jeung tatangga melebihi 3 hari ngawaris batal iman, bahkan rugi na dunia akhirat. Di dunia moal boga tatangga, di akhirat bakal putus tina rahmat Allah. Sebab jaga di akhirat aya manusia anu teu diropea ku Allah, teu dipedulikeun ku Allah. Jaga di akhirat ahli surga geus pada ka surga, ahli neraka geus ka neraka. Manehna mah culak cileuk bari ceurik Gusti, kula minta rahmat Gusti. Cek Allah rahmat anu mana sia? Pan baheula kula sok salat di dunia, kula sok muludan, kula sok rajaban, kula sok sedekah. Cek Gusti Allah pan rahmatna ge geus dipecatkeun ku dia di dunia keneh. Baheula dia di dunia gara-gara milih presiden teu akur jeung tatangga dia sampai ka bawah paeh disemetinga rahmat aing diputuskeun jeung dia. Cek Allah naullah. Geus awas hati-hati masalah hate, jaga hate urang, piceun kurang panyakit hate insya mana deui cenah ustad eta panyakit hate teh anu wajib urang dipiceun cek budak Arab dia mah bakhil, cap jahe merege hese kulit teke si eta. Aya begitu di dieu. Coba ya wayahna Allah sok korek urang umat Islam teh. Sebab eta korek teh salah satu penyakit dina hate urang. Ulah ieu mah kadang-kadang pihewaeun ulahkeun ka deundeungeun, ulahkeun ka batur, kadang-kadang punten kana anak sorongan, kana pamajikan sorongan ge sok korek. Aya di bojong nangka nu kitu. Anak rek sakola dibere duit gope deh 2 poe. Hubungan naon geus mararahal. Sapoe 2 poe manurut eta anak menang saminggu mah kuat digelong duit gope ku anakna. Barang ngising keluar duit gocap. Bebe jaga bapana pak cenah teu isuk dibere duit gope ku kula ditelek barang kula ngising keluar gocap cek bapana nu bener sia. Yo cenah abah boga cenah 10.000 ojolkeun gopean kabeh ditelek ku abah. Menang 20 siti ditelek atuh modal bapak. Ieu ulah sok korek, komo kadang-kadang korek kana pamajikan, aya nu korek kana pamajikan aya. Ih, gila aing minum duit dina peci. Ubah panggih ku pamajikan, tungtuna ku pamajikan teu panggih, biar aku tinggal. Ulah sok korek. Komo ka pamajikan wayang aya. Naon eta budak? Botol. Botol. Sosronya. Aduh anjing dia mah ari mah hadir di bere, ari bicara mah henteu. Kopi. Singgung bae. Kopi, aya kopi. Kopi na aya? Aya. Alhamdulillah. Wong abdi dia mah padahal eta tadi jojorangan ngomong teh. Kurang doakeun mudah-mudahan ka Ustaz sing panjang umur amin. Saking panjangna urang geus paeh manehna ngirup keneh. Nah, itu Bang ada awet we cara mana maksudnya? Terus ya terus. Lanjut. Sampai mana tadi? Oh, korek. Ulah sok korek. Komo teh bapak bakal pamajikan ki. Pamajikan eta teu pantes dikorekan. Dan sebabna capek umbah poe bener teh Bu. Ngumbah piring nyeusehan ngurus anak nyusuan bapakna bener. Mangkaning anak mah disusuan teh cukup ku 2 tahun, bapakna mah saumur hirup. Man meureun rada beda bae. Tambah kolot, tambah liar. Itu kita bahasa urat kan aja. Hampura kawasan hampura.
Ulah kaget Pak Ustaz, nu jomblo mah pasti bakal munggah. Kurang doakeun 2 sekaligus. Doang wani baelah. Eta ge sosis. Suami sieun istri. Nah nu hadir kana ge sosis. Nyabo, laki teh teu pantes soleh. Komo ka majikan oyang senangkeun ka majikan. Sebab capek na Masya Allah ka ibu-ibu unggah poe ngumbah piring nyeusehan ngurus anak ngurus salaki ulah dikoretan. Sebab lamun kurang ditapangkuran eta nyeusehan ngumbah piring nyapuan imah ngurus anak itu bukan kewajiban soki seorang istri tetapi eta teh kewajiban salaki. Cuk ibu-ibu nu bedas ngomongan teh kadang itu salaki aing. Kewajiban salaki eta teh tetapi digawean unggah poe ku ibu-ibu betul apa tidak Bu? Geus karunya ka awewe teh. Bikang masa bener nama dina rumah tangga teu kudu capek. Kewajiban awewe mah lain ngumbah piring, lain nyapuan imah, lain ngurus imah, tetapi kewajiban sang istri cuma hiji naon to anak kanu jadi salaki nurut kanu jadi salaki cek salaki sasapu cek salaki ngumbah piring modal lain begini dari alam dibebaskeun dari batal. Yuk ayeuna ieu ulah sok korek. Yuk senangkeun pamajikan urang melalui harta urang. Perhatikeun pakaianna, perhatikeun jajanna. Teu kudu rosa-rosa saminggu 1 juta aja sedeng. Bajuna sabulan sakali ganti jeung nu bagus. Teu mampu 3 bulan sakali. Teu mampu 7 bulan sakali. Teu mampu satahun sakali mah wayahna panggantikeun ka baju pamajikan. Ulah imah geus 3 tahun das tersoek dipake bae. Senang. Jadikeun harta urang pikeun usul ka Gusti Allah, pikeun tarage urang menuju Allah. Eta anak pamajikan dicatet ku malaikat bakal jadi tarage urang jaga menuju Allah. Geus ulah asa-asa, ulah sok korek di dunia teh. Komo lamun bisa urang dititipan pakaian saparok infakkeun. Ulah kabeh dirikeun anak pamajikan. Contoh budak ieu boga pakaian. Memeh pae kumpulkeun anak. Nen. Min, Sanina, kumpul. Cek anak naya naon, ngopi. Kalau saya budak ya ampun aing bikin kopi sakali. Bismillah. Encer kopinya ah. Masalah gini itu pasti jomblo aja. Ya. Kumpulkeun anak. Cek nu kolot aya naon Pak, ngumpulkeun kula. Ulah aya naon. Bapa mah geus kolot. Teu isuk teu pageto bapa mah diampihan ku Allah. Ngan eta bapa boga pakaya 5 hektar. Nu 1 hektar jeung dia di anak pangkolotna. Nu 1 hektar deui jeung dia min anak anu kadua. Itu nu 1 hektar deui jeung dia sarminah anak nu katilu si bungsu. Ari ieu imah mah ulah diuget-uget, imah mah jeung si bungsu. Jadi adin geus dijieunkeun ku si gedening, dia ge min sarua masuk gudeng nyieunkeun aing tuh. Ieu mah imah jeung si bungsu. Ari eta nu 2 hektar deui pakaya abah nu 1 hektar, lamun abah paeh jeung emak jual urusan abah nu hade sodakohkeun kabeh duitna. Cek si Udin, ari itu nu 1 hektar deui mah wae nek digandong ka kuburan. Wak mulu tuh anak-anak kabeh. Naonan cenah abah kolot-kolot cenah paeh mawa sawah. Dia ku polongo cek bapana. Maksud aing mah eta sawah nu 1 hektar teh koy nek diwakafkeun ka masjid saparo, ka majelis taklim saparo, ka pondok pesantren saparo. Sebab aing sadar pakaian anu koy didikeun kana dalaria leung tentu bisa nyalametkeun aing di kuburan. Tetapi eta pakaian anu koy diwakafkeun kana masjid, kana majelis taklim, kana pondok pesantren, eta teh pakaian anu bakal nulungan aing tina pangalungna malaikat munkar jeung nakir di kuburan. Alhamdulillah. Geus kudu sampai kadinya urang boga pakaian teh ulah kabeh dibikeun ka anak. Nah sebab urang ketika paeh sing lain pakaian teh bakal jadi 3 perkara. Nu kahiji eta pakaian teh bakal ngajadi fitnah. Mana pakaian anu jadi fitnah? Urang paeh can kabur dibagikeun kana anak. Akhirna anak pasti pakaian gelut fitnah eta teh. Nu kadua pakaian teh aya anu bakal nyalametkeun urang mah tuh urut infak urang, urut wakaf urang katana
masjid di majelis taklim nu katilu aya apa aya anu bakal nyilakakeun kana urang mana tuh urut maksiat urang ieu di alam dunia ulah ngeunah urang dititipan pakaya ku Gusti Allah gunakeun ieu harta bukan untuk maksiat tetapi untuk taraje urang menuju Allah Subhanahu geus syaratna kuncina hiji ulah diceun pelit jauh-jauh dina hati urang insya awas kembali deui ka awal karena cerita baginda Rasul ketika eta Kanjeng Rasul beres dibersihan dadakna dipiceun sakabeh panyakit anu aya dina hatena nembe eta Kanjeng Rasul teh ditaekeun kana luhur buruk langsung berangkat menuju Isra Mi'raj langsung naik ka luhur langit ka hiji ka dua ka tilu terus sampai ke langit ka tujuh memeh bertemu jeung Gusti Allah eta Kanjeng Rasul teh dibawa jalan-jalan heula ka surga ku malaikat Jibril ketika dibukakan pintu surga maka ku Allah ditembongkeun sakabeh kanikmatan di surga eta kanikmatan di surga Masya Allah luar biasa nu kieu aya nu kitu aya padahal can aya manusia anu asup ka surga tetapi nikmatna ku Allah geus ditembongkeun ka baginda Rasul di antarana aya kanikmatan di surga teh aya golongan manusia anu keur disenangkeun ku para bidadari di surga dideukeun dina korsina tina emas dikipasan ku para bidadari kipasna tina intan mutiara bahkan dikhidmah ku para bidadari hayang naon diturutkeun hayang anu langsung dibawakeun hayang itu langsung dibawakeun senang alamatan raja sehingga cek baginda Rasul wahai Jibril eta saha manusia anu keur disenangkeun ku para malaikat jeung ku para bidadari eta teh saha saur malaikat Jibril wahai Muhammad eta manusia anu keur disenangkeun ku para bidadari jeung ku para malaikat ialah golongan manusia anu di alam dunia nak ngabahagiakeun kana ibu jeung bapakna tur nurut kanu jadi salakina alhamdulillah bis awas ulah macem-macem urang hirup di dunia kabeh boga ibu jeung bapak betul apa tidak geus senangkeun kolot urang senangkeun ibu jeung bapak urang ulah sampai dinyerikeun sebab eta harapan kolot teh keur baheula kieu keur urang leutik diasuh ku indung cek indung tia nang ning klung geura gede geura jangkung geura bisa marabadin pan harapan kolot teh geura galade dararia lamun geus galade aing senangkeun ku dia yeuh aing urusan ku dia tapi kunaon eta anak begitu geus galade kalah ngalalunjak kana indung jeung bapana betul apa tidak zaman kiwari Masya Allah teu saeutik jelema anu wani nyarekanan kana kolot teu saeutik jelema anu wani nyabok kana kolot bahkan namun nampok dina berita aya anak anu wani maehan kana indungna ku gara-gara menta sangrai teu geura dibere diduruk indungna hirup-hirupna uduk geus ieu ulah macam-macam senangkeun ala urang ketika hayang berkah dunia akhirat senangkeun ibu dan bapak justru jelema kan dibalik kiwari para wali mah dijarahan sampai 7 peti tapi indung jeung bapak kadang-kadang dilewat hei moal nancep doa para wali lamun urang teh nganyerikeun kana kolot para hadirin geus memeh urang ngagedekeun jarah kadi-kadi tu wayahna kolot senangkeun heula insyaallah para hadirin bukan hanya ridho para wali anu datang langsung ridho Allah anu turun ka urang lamun urang geus bisa ngabahayakeun ibu jeung bapak awas senangkeun kolot usaha hayang maju senangkeun kolot hirup hayang berkah rumah tangga senangkeun ibu jeung bapak insyaallah bakal panggih urang jeung kahirupan lamun urang bisa senangkeun indung jeung bapak sebab diancam di Kanjeng Rasul aya 3 golongan manusia anu moal berkah dunia akhirat di dunia hirupna moal barokah di akhiratna moal panggih jeung surgana Allah mana nu kahiji ialah syarikun lillah manusia anu musyrik ka Gusti Allah manusia anu nyakutukeun Gusti Allah eta haram asup ka surga nu kadua ialah mudminul khamri jelema anu sok ngadawamkeun mabok-mabokan eta haram asup ka surga makana hei budak pojong nangka berkah raja batu sok mabok eunang dan sarana para hadirin sadaya di dunia keneh jelema anu sok mabok bakal dibere oleh di akhirat moal asup ka surga Allah bahkan cek Kanjeng Rasul sing saha manusia anu ngadawamkeun mabok-mabokan keras ketika paeh dicabut nyawana ku Allah dihudangkeun di alam kubur posisina di dalam keadaan oleh bayangkeun ku sararea hop geura lamun jelema oleng ditanya ku malaikat munkar jeung nakir nyambung ka moal
begitu dihudangkeun oleh cek malaikat munkar man rabbuka palu buka dia ngelujak cek malaikat munkar man rabbuka siapa dia anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa cek malaikat dusun sia digebuk dahsyatnya ada aja makanya awas ya rusak mabok-mabokan jauhan insya haram asup ke surga nak di tukang mabok namun tertobat ke Allah nukatilu manusia anu haram asup ke surga Allah tak ialah akun lil walidain golongan-golongan manusia anu ngajerikeun karena ibu jeung bapakna geus wayahna senangkeun ibu jeung bapa insya ulah sok dinyerikeun ku urang nu aya keneh urang jadikan raja di imah bu ulah kita nyangu ulah kita ngumbah piring ibu mah deukeun bae di kursi bu bapak ibu jeung bapak mah geus capek kan urusan kula tiba heula ayeuna kula menjadi anak yang urusan karena ibu jeung bapak mah ulah capek geura dauk bae hayang naon tinggal ngomong hayang dahar tinggal ngomong hayang ngopi tinggal ngomong baju tinggal make ulah kudu nyeusehan piring tinggal make ulah kudu ngumbahan kudu nama kitu ulah ieu mah kadang-kadang pihenotkeun indung kuat kita ngeusuh ancu deui bae indung jeung bapana mah kot bahasana mah cenah kula nek shopping heula nitip si Dede jeung si Aa ngeunah manehna mah di mall jeung salakina indungna mah urusan fai jeung ompori pagawe jelema kiwari tak kos kitu wayahna ulah kos kitu senangkeun kawan insyaallah lamun urang geus bisa nyenangkeun kolot bakal disenangkeun urang ku Allah di dunia keneh amin ulah asa-asa nu aya jadikeun raja nu tos teu aya doakeun ulah eureun jarahan unggal minggu memeh jarah ka makom para wali indung jeung bapa heula kaong ka kuburan geura dawam ulah ngatik heubeul-heubeul 41 Jumat seorang anak dawam jarah kana indung jeung bapana insyaallah bakal dibukakeun pintu rezeki anu luar biasa ku Allah amin geus ulah asa-asa senangkeun kolot sanajan tos teu aya sodakohan urang ulah eureun ulah ieu mah kadang-kadang pihewaeun jelema dileutik mah diurusan ku kolot giliran kolot paeh ke teu balik-balik akan di Jakarta ditelepon ku adina kak geura uih bapak cenah tos ninggal kumaha jawabna geura urusan deh cenah ku dararia aing mah teu bisa balik sebab lamun aing balik cenah bisa dipecat ku bos menang saminggu teu balik 40 poe teu balik keneh bae 100 poe teu balik keneh bae aya balik ka lembut nek kawin cek mamang nah dia cenah kabina-bina amat pot teu balik-balik naon ide cenah balik teu puguh-puguh cenah kula mang nek kawin laju kula hayang jarah cenah kana kuburan bapak belah mana teh kuburan bapak cek mamang napug aing ditu nyaho ieu goblok di mamangna baheula cenah keur paeh aing teu ngantur ngan pandenge aing mah cek barudak nguburkeun kuburan bapak dia mah cenah tungtung kidul cirikna cenah tangkal berenuk kan itu beda cenah ka kidul lamun eta tangkal berenuk cenah eta kuburan bapak dia di Tiongkok ke kuburan horeng tangkal berenuk nah ku pangon kebok dipindahkeun kana pager barang datang ka tungtung kidul nah cenah kuburan bapak aing atuh pager di jarah ieu udah sampai kos kitu tah wayahna jarahan kolot yuh malah hadirin sadaya senangkeun kolot sanajan geus teu aya makana penting umat Islam wajib kudu guguru jarah baca Qur'an Fatihahna kudu ngarti kana bab jarah sorongkeun awak sanajan urang bodoh urang mah ustad lain kiai lain tapi ilmu jarah mah kudu bisa sebab aya bedana kak jelema anakna unu mondok hiji-hiji acan anakna 8 minantuna 8 ucuna aya 30 oh nu ngarti hiji-hiji acan karena ilmu agama begitu lebaran satahun sakali nek jarah kana bapak kolotna atuh bisa jarah barang datang ka kuburan atuh haliu siapa yang cenah mimpi atuh teu bisa pulang tungtungna kuat suwit nu eleh mimpin mangkadi teu bisa nu eleh apa kolotna aing kumaha mimpina cenah budak barang kabeneran anak manehna teh make baju polisi teh sok aya piriwitan atuh ditiup piriwit kumaha prit jarah dimulai cek bapak aing makarak manggih cenah budak nu jarah kieu ulah jeung sama-sama teu ngarti atuh diturutan bae ngembat manehna. Assalamualaikum bapak jeung emak kami datang ka dieu kumpul kabeh teu mawana naon ka dieu kami ngatukur mawa al-Fatihah
Membatik bapak jeung emak kami datang karena dia cenah anak bapak encu bapak udah bisa ngaji, udah bisa maca ieu maca hitungan ukur bisa maca Al-Fatihah. Naon di mana? Beres maca nu eta, lain maca kulhu Allah langsung muji. La ilah nurutan bae deui makane. Ampe geus meunang 1000 teu bisa ngeureunana. Kumaha ngeureunana cenah aya aing mida. Waktu itu hana geus ngadakum lu kuburan. Anak-anak nyelapin awi. Terus 2000 cenah rentan. Ingat mana kana piriwi. Ada tiup jarah selesai. Pas neknya nu nu ngarti tuh. Kungkungna aya minantu pangbungsuna. Pernah berhenti madrasah ala kadar belajar langsung ado Allahumma amin amin kalian ngembat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith walhamdulillahirabbil alamin. Di koek kudu pangkolot ngan dia cenah tah doa ngisi mungkin doa nyatu atuh pancen urang balik di dieu cenah bakal nyatu terus nyatu urang bakal ngisi. Kesuaian aja sing ngarti urang teh kana bangcara jeung ngadoakeun kolot sebab jelema lamun geus bae teu butuh kadaharan, teu butuh pakaian, tetapi butuh doa jeung butuh sedekah. Makana ulah eureun doakeun kolot urang jarahan tiap minggu bahkan sedekahan ulah eureun. Heueuh cenah ustad tinggal bingungna cenah kula tinggal sedihna. Baheula cenah keur aya keneh ibu jeung bapak cenah kula can bisa usaha kiwari giliran kula usaha maju cenah ibu jeung bapak terus teu aya sabatu haum sakali cenah lebah lebaran sedih kula mangga deuleu batur mah cenah meulikeun samping jeung bapana meulikeun baju koko kula mah cenah culah cileug jangeus teu aya kolot ulah leutik hate budak bojong nangka ulah leutik hate sanajan ibu jeung bapak terus teu aya di alam kubur urang sataun sakali boga bilik tinggal lempang ka pasar teangan di pasar toko samping asup kurang ka jero toko samping teu kudu meuli nu mahal-mahal bisi BHS mah mahal teuin meuli samping tamer bae eta tamer aya dua rupa aya nu 420 aya nu tamer 200 lamun nu 420 hargana 1.850.000 eta mah mahal teuin anu tamer 200 bae ya tamer 200 ya bagus atuh aya jadi tamer 200 ieu hargana 1.750.000 murah lain teu kudu loba-loba cukup sakodi teh meuli sakodi teh aya 20 tinggal ngalikeun bawa balik memeh malang takdir kider ayeuna kiai jeung imah ustad deko penggalang aya naon teh ih ka ustad kula ka dieu mah cenah hayang sedekah samping jeung ibu jeung bapak ngan hanjakal cenah ibu kula jeung bapak kula geus teu aya asana lamun aya keneh cenah bapak kula make samping tamer beuh gagahna ka bina-bina ngan hanjakal geus teu aya tapi sanajan bari jeung kitu kula sedekah kana ka ustad sejak nyodahan kolot kula di alam kubur nyampe rahmatna ka kuburan insyaallah bahkan lamun tamer sampingna hurung kuburan sebab ustadna bunga beda jeung wadimor kamu cenah wadimor na anu 35.000 teh dipake sekali ngilinting atuh tah mah hurung mana ngembul ge berhenti geus ulah wadimor bisa bau aseup supaya caang tamer ulah asas nyedakohan kolot tegas teu aya insyaallah Bapak hadirin sadaya dengan kurang rajin sedekah nyedakohan kolot anu teu aya hakikatna doa kolot bakal datang kana urang usaha urang tambah naik amin awas bahagiakeun kolot boh nu aya ataupun nu teu aya insya hiji da sing bisa kabahagiakeun kolot urang hayang panggih kamuliaan di surga Allah nu kadua mun urang hayang panggih kamuliaan di surga Allah hayang dihitmah ku para bidadari ku para malaikat senangkeun salaki geus wayahna ebo-ebo sing bisa nyenangkeun ka salaki sebab eta salaki teh taraje pi surgaeun urang bahkan pangkat salaki teh dina rumah tangga teh ialah raja eta salaki ulah macem-macem sanajan jelema bodoh sanajan jelema susah sanajan hideung jendol ompong raja urang ibu-ibu salaki kula macen ompong berarti rajana ompong ari ngaran kana raja wayahna kudu make akhlak anu hade sebab lamun aya bawahan ngalunjak kana raja eta ngaranna bawahan dusun geus ibu-ibu lamun ngunjak kana salaki eta ciri-ciri ibu-ibu dusun tempat jelema dusun mah atuh jauh neraka
geus wayana lamun ibu-ibu hayang panggih jeung kamuliaan di surga Allah yuk senangkeun salaki urang hikmah urang kanu jadi salaki ngomong nu hade jeung salaki akhlak sapopoe pake kana salaki sebab eta teh raja urang bisi salaki keur ngopi hareupeun imah urang ngalewatkeun hareupeun salaki punten raja ngiri ngalangku itu kudu benar ieu mah salaki keur ngahunjar kalau disepak cekeun meletok bah cek salaki na kabina-bina amat dia cenah sepak bae kana sukan sukan kula mah cenah linggis waktu sarakeun jeung linggis suku salaki wayahna pake akhlak anu jadi salaki ngomong nu hade ulah sok suntak-sentak ka salaki ieu mau ngobrol jeung salaki salah saeutik kok ciduh mujot kabeh kana beuneu salaki eta mah masih mending Kak di lembur kula mah aya pindah salaki ka urus salaki tapi insyaallah di dieu mah kitu wah di dieu mah kitu eta mah di ditu asal di dieu pakai akhlak anu jadi salaki ngomong aturan tina agama teh salaki 5 pamajikan mah 2,5 bae salaki 4 pamajikan mah 2 bae lamun dipanggil ku salaki mah mama mohon ayah itu jawabanna ulah leuwih luhur tina sawara salaki ieu mah ditilukan ku salaki mah mama heuy tongol-tongolkan teh kolot-kolot urang mah kitu wayahna eta ciri bijak dusun kos kitu teh sing tungkul ngomong jeung salaki teh salaki 4 urang mah 2 bae ulah dibalikeun ieu mah salaki ngomong 4 dijawab 18 atuh heuh sapira ti salaki teh mama cenah sanggup geus asak cenah abah cenah hayang mama gua jawabna nya teh kateu cenah ku irung kakak kita di cenah kula keur ngejo cenah seunna pareum anak ceurik bae piring candi kumaha cenah susun blok imah candi pel ulah ngomong cenah bantuan ka mana di gang teh wayahna urang ka salaki sing pake akhlak bahkan namun bisa mah tempo akhlak-akhlak istri baginda Rasul salah satuna Siti Aisyah eta Siti Aisyah teh salah satu awewe surga anu bakal ngahiji jeung Siti Aisyah jaga di surgana Allah teh ialah awewe anu bisa niru sifat Siti Aisyah anu bisa niru kana akhlak Siti Aisyah kumaha kitu Ustaz akhlak Siti Aisyah yo ibu-ibu dengekeun akhlak Siti Aisyah mah ketika dongkap waktu gilir baginda Rasul Siti Aisyah mah eta geus nongkrong payunan rompokna baju nu pake karesep ku Kanjeng Rasul dipake minyak senit nu pake karesep ku Kanjeng Rasul disemprotkeun begitu dongkap baginda Rasul teh langsung dikanti dicium leungeunna dibawa ka lebet rompok dicarikeun ka kamar diangseuhkeun awak kang jadi salaki turutan ku ibu-ibu teu kudu rosa-rosa setiap malam Jumat bae heulaanan salaki balik marhamat di masjid urang teh geus dandan mana baju nu pake karesep ku salaki pake minyak senit pake bedak pake lipstik pake datang salaki di masjid urang geus nongkrong di kamar cek urang Kak cek salaki budak manuk saha cenah eta leupas berarti salaki can ngarti kana kode jelaskeun ku urang Kak jubur ye kitu kuduna ulah ieu mah pihnekeun diajak ku salaki ari ngaji pangrajina rajaban pangrajina diajak tuh hesena kabina-bina aya nu kitu di dieu aya aya wau salaki geus ngagerong di kamar cek salakina dojok da hareupeun dipikir jam 11 asup keneh teh pusing salaki di kamar muguna teh geus teu kuat ranjang deui geuy kalah ngomong kieu deuleu cenah bapa dia ada budak leutik cenah geuy ranjang ugu batur geus teu kuat asup ka kamar kadang-kadang punten sisa sinetron jam 2 bari geus budi 2 butil anak abah bau cucu telek bubukang ti kotok di punten kadang-kadang bikin kiwari mah tanda kes jeung salaki pakaian teu layak pake bener teu utang ngengkleh talian acan kadang hiji mah tali plastik hiji mah tali sapatu bukan anak dasar soek dipake bae beda lamun naik kondangan bener tuh naik kondangan tapi ilaun daleulis kabeh teh di pamajikan RT di pamajikan RW di pamajikan kiai eta aneh naik PS mah bau dudut naik kondangan apa gelis-gelis padahal agama nyunah berdandan bukan untuk kondangan tetapi dandan disunahkeun ku agama bahkan bakal menjadi pahala pikeun jelema anu dandan tersebut lamun ketika urang dandan diangseuhkeun ka salaki tetapi sabalikna awas ibu-ibu budak ieu dandan pagelis-gelis tujuan kondangan hayang kadeuleuk lain mahram eta lain meunang pahala tetapi budak anu ditempelkeun kana urang bakal ku Allah jaga di
dijadikan lempeng tina sirik neraka anu bakal ngadurukeun awak urang kadang itu. Terus ulah rosa-rosa kadang-kadang di kondangan mah minimalnya bagi dua 50-50 ndek jeung salaki dandan nek kondangan dan ulah dibalikeun. Mana kondangan mah kudu baju pang bagusna. Bedak nage 8 cm. Kudu kulit hideung make bedak doang bobongkong kahujanan doang. Atuh teu apel ieu bedak. Bibir kuat beureum make serum beak serum demung di hanteu. Kadang-kadang baju pang bagusna ceklak na ojeng direm ojeng susuna napal gurih gurih di ojeng. Kadang-kadang kos kitu jelema kiwari tah balik tina undangan engkrek datang ka imah salaki kana esan ngalawan koteleng ka hunang bulak. Cek salaki dia kabina-bina amat teh bulu aing nek suan kula macana ember ya Allah. Ulah loba omong cenah kula teu kuat dikari ge cenah hayang ki leumbang ka kamar mandi datang ka kamar mandi kipot kewes we. Cek salaki eta ciping dia cenah dong sawara seprit bae. Kumaha jawab lah cenah parti kakak unggal peuting geus dol. Menang 2 menit kuat bledug we moal. Salakina dia dusun aja cenah kih kudu bari muak bah kumaha jawabna cenah ka di mana-mana ke cenah hujan ngajeng guludugna pusing aing jeung salakina haram jadah doang dia pat keuleung teh salakina ka hareupeun imah pas nek ngisang manehna dayungna eueuh poreng si dayung ku salakina pake wadah bensin diteuneuh gigireun lawang kamar mandi atuh barang dijagai kumaha ih cenah ieu dayung saya barang pakai ngisak ikan pantiis goreng bensin barang jam 3 peuting keur tengah-tengah es mati lampu jepret atuh arakel mah dibubut ku bari cek salakina dia sakit poekna cenah gagarok teh kunaon ulah cenah tadi ngisang na gayung kuning polong dia teh bensin aing udah sabah eueuh geus kalau ngomong cenah ka niangan gas aya naon umur atuh barang yang ka salakina begitu cetrek atuh ngacepluk ka huruan jam 3 kahuruan sayang cara haran jadah doh gara-gara ibu-ibu akhlakan jaga salaki makanya awas yuk pakai akhlak kalau jadi salaki insya ulah sok ngalunjak dina ngomong sebab ciri bikang pinara kaut lamun geus wani anggeran kana salaki awas inget supaya beres rajaban sing bebeunangan urang minimal pakai akhlak kalau jadi salaki insya nya kitu deui salaki ge wayahna sing bisa nyenangkeun pamajikan ulah ngatuh hayang disenangkeun doang ku pamajikan betul apa bo senangkeun pamajikan urang wayahna ulah sok disentak ulah sok dicarekan komo dicabok mah sanajan cenah akhlak pamajikan urang rada goreng geus teuing bika mah sanajan goreng akhlakna tetep eta teh hakikatna tulang rusuk urang cenah pamajikan kula mah cerewet berarti tulang rusukna cerewet geus mah cerewet jeung hideung amun hideung tulang rusuk urang kudu sadar bikang eta tulang rusuk urang numaran tulang rusuk mah tulang iga anu lempeng di mana-mana ge kabeh bengkok bener tuh kok cekel tulang iga bengkok ka lempeng bengkok geus ulah kaget lamun urang boga pamajikan pikiranna bengkok ulah kaget aya di ditu bikang mah kabeh kita narengkok pikiranna salah saeutik marah ka salaki salaki teu meunang duit monyong ka salaki balik gawe teu meunang duit salaki monyong ka salaki pusing salaki teh salaki aing teh kabeneran cenah boga pamajikan balik gawe cenah monyong bae kana aing nek es cenah monyong bae udah es cenah monyong bae kana aing monyong ti leuleuh geus awas ieu bikang mah kabeh ge tulang rusuk urang nu kudu paham sebagai salaki ngalempengkeun tulang anu bengkok eta ulah sakaligus kunaon sebabna bisi potong geus lalahunan ketika urang menghadapi pamajikan urang teh awas ngomong di bawah santai bae lalaki mah sanajan pamajikan popolotot kana urang ulah dilawan keras ku salaki lalahunan khawatir bisi potong akhlak pamajikan goreng ulah dilawan goreng deui ke urang halusan bae sakumaha gorengna akhlak pamajikan ulah sampai kurang dicacaplah contoh imah contoh bisi budak bojong nangka boga pamajikan hobina cenah muak hareupeun salaki geus teuing ulah disepa japan bikang makanya dibagi nang muak di pamajikan satu pamajikan saha beda jeung keur panganten anyar di keur panganten anyar ku sopan ka salaki yang muak ekot pamit ke kamar mandi punten cenah aa bade pamit heula ka kamar mandi datang ke kamar mandi kok ditutupan jeburna make ember jadi si kadenge ke sawarah itu keur panganten anyar eta teh geus boga anak 3 mah ih lain deui keur dahar barang ge salaki kang angkat jubur
jika ngatus araheun. Jika mengendut nablang bingung dari mana dong atung doang. Makanya bisa dicirikan namun boga pamajikan gendut geus pasti keramik nanti laleulah. Sakali muak kena keramik ulah piu. Beda jeung nu kuru, ari nu kuru mah telok harus pok kena paling geus. Nganu eta babauna teh labatan juring. Bisi ieu mah bisi, ulah boga pamajikan hadir muak kana pada salaki. Ulah sok disepak. Lah urang bae jawabna kurang di bawah santai bae. Jangan bau kana irung cek urang. Masya Allah ieu mama angin surga mah indah amat. Marah moal ibu dikitukeun ku salaki. Moal, tapi jajal getak kurang. Pamajikan muak anu bau ku salaki cek salaki he ieu puak cenah bau jurig amat. Mabok na moal ibu. Mabok cek ibu-ibu teh nya ka abu cenah ku irung bedul. Jurig ieu maneh. Si penting kurang teh pun bisa saling senangkan pamajikan sing bisa hidmah kalau jadi salaki sing bisa menyenangkan kalau jadi pamajikan bahkan bahagiakan senangkan hidmah indung jeung bapak urang insyaallah ketika urang geus bisa saling bahagiakan terutama karena ibu jeung bapak maka urang bakal panggih kemuliaan dunia bahkan bakal dimuliakan oleh Allah di surga Allah amin ya Allah ya Rabbal terus lanjut bisa jam saparapat kumaha ieu ieu geus lembur hitunganna ya kumaha ya sakieu bae apa lemburkeun terus beunah panitia lain urusan ieu lama biasanya ceramah di mana-mana ge cukup sajam emang geus leuwih atuh lain deui urusan beunah panitia yuk jadi yuk beres di surga Kanjeng Rasul dibawa jalan-jalan ke neraka. Begitu diablakan pintu neraka, Allahu Akbar, siksaan di neraka macam-macam. Nukil ayat nukitu ayat ngan diantaranya ayat siksaan manusia di neraka teh ayat golongan manusia anu keur disiksa. Dikedengkeun jelmakna, digentus hulukna, make batu sinat seueur neraka, begitu digentus hulukna, buah, tolokna ngecrot, matana ngecrot, darah banjir. Ngajrit teu aya paeh diusap cager deui dibuatus deui diusap cager deui teu eureun jeung teu eureun sampai baginda Rasul maliuskeun beungeut ku saking sedihna madeuleu siksaan saur Kanjeng Rasul wahai Jibril eta siksaan saha saur malaikat Jibril wahai Muhammad eta teh siksaan dosa manusia anu hirupna di alam dunia wani-wani ngalalawrakeun kana salat anu 5 waktu naudzu awas budak bojong nangka sing aya bebeunangan beres rajaban wayahna ieu 5 waktu ditingkatkeun ke urang ulah ngan ukur rame doang ieu rajaban ari salat rehe bae masjid mah bagus-bagus musala pamentereng-mentereng tapi kadang-kadang kana salat bariasa betul apa tidak dohor rehe asar rehe aya urang maghrib eta salat maghrib dari mana tadi kula di les area eta nu salat maghrib ngantri kuat ngantai hayang salat maghrib Allahu Akbar ngangkut kadang-kadang kita punten ku saking ngantri anu salat ku saking loba anu salat nu kumaha macem aya ulah pernah manggih anu salat anu macem-macem aya nu men curug bae lobah nunjuk muntir curugna lieur kana hulu aya nu men usoli geus lider-lider leungeun muntir nyeun lalanjung bae nu paling enak ulah pernah lain cenah lain beda iman nyata eta kula salat di direun jelema make pecing teu make salting teu jelema make celana komprang ngajigat teh sameter bari ceker kula ditincak kumaha balayo bang cek kula ieu jelema ngajegang gede amat bari syukur ditincakkeun kana kula ditarik ku kula neangkeun deui mana ditincak di seksi suku kula atuh panasaran kula cek kula heda kabina-bina amat eta jegang segede bari ceker ditincakeun kana suku kula nyana naonna cek manehna rapetkeun sopna lamun teu rapet cenah setan kana molos cek kula goblok ka kali ku gede-gede teh made gang setan jalan handa aku aya aturanana teu bisa asal-asalan eta dina salat lalaki nangtung cukup sajengkal geserkeun lalaki marenggangkeun kitu tah cek ibu-ibu pancen lalaki mah digerenggangkeun ya pan aya manuk bisi kacepet oge aya andogan dua beda jeung awewe lamun awewe mah ulah sok nurutan salaki ulah sok nurutan lalaki awe masa kumaha gedena jelema anak kimpedkeun lemah salat teh cek ibu-ibu pan awewe mah ngimpet ya pan aya kacang siragam ieu hukum ieu teh
Agama lebih nyawa karena rahasia. Makanya itu, Masya Allah, bab sholat teraksa ke urang, ulah ngomong-ngomong maghrib, kiwari emah 5 waktu na tegakkan ke urang. Nucan bisa 5 waktu na arahan sih bisa 5 waktu. Nges bisa 5 waktu, can bisa berjamaah, arahan berjamaah na pola hadirin sadaya. Non sebabna ieu sholat teh ulah dilalaorakeun. Zaman kiwari dianggap biasa-biasa bae ninggalkeun sholat, padahal eta sholat teh sumsumna ibadah. Kunaon eta Kanjeng Rasul ngaibaratkeun sumsum ibadah karena manusia ketika Allah pulang sumsuman boron yang bisa lembang nangtung ge moal bisa. Geus ieu ciri berarti sholat ialah segalana ibadah. Kuncina ibadah, hulukna sakabeh ibadah. Bahkan di akhirat anu pertama kali ditanyakan ke Allah, lain urusan zakat, lain urusan munggah haji, lain urusan puasa, tetapi sholat anu 5 waktu heula anu bakal ditanyakan ku Gusti Allah. Geus ulah dilalaorakeun, tingkatkeun urang ieu sholat 5 waktu sebab ieu sholat teh bentuk pengabdian urang ka Allah. Urang mah hirup di alam dunia wajib kudu ngarabdi ka Allah. Nu mata urang wajib kudu ngabdi ka Allah. Pan punten urang mah ieu unggal poe teh henteu lepas dina pitulung Allah. Betul apa tidak? Sok tapakuran ku sadayana. Urang asal ti Allah dirizkian ku Allah sing loba ngabdi ka Allah sabab bakal balik ka Allah. Sok jer tapaku da urang mah kabeh asal ti Allah. Bener teh Bu? Bener teh Pak? Ti Allah. Urang mah kabeh indung jeung bapak urang mah hanya sababiah hungkul. Nu jelas mah hakikatna ti Allah. Ayeuna urang bisa kumpul di dieu teh pitulung Allah. Mata urang bisa ngadeuleu ieu pitulung ti Allah. Sungut bisa ngomong ieu pitulung ti Allah. Ceurik bisa ngadenge pitulung ti Allah. Leungeun bisa gerak pitulung ti Allah. Suku bisa leumpang ieu teh pitulung ti Allah. Maka salah dasar lamun aya budak bojong nangkek rek poho ka Allah. Geus wayahna si inget urang teh unggal poe ka Allah. Teu kudu doang para wali. Para wali mah inget ka Allah teh full 24 jam hatena ka Allah. Urang mah keur sapoe-sapeting 5 waktu ge geus jaga. Teu kudu heubeul para hadirin sadaya. Sawaktu paling ge 5 menit kali 5 25 menit. Yuk abdikeun awak urang ka Allah 25 menit bae dina sapoe-sapeting geus jaga jelema. Komo bisa nambahan nama. Bahkan lamun urang lebih daek tapakur bukan hanya urang diayakeun ku Allah di alam dunia, di rizkian teu eureun. Isuk urang bisa dahar jam 8 geus meuli baso deui bae, jam 11 mah mie ayam, jam 1 nyatu deui bae, jam 3 seblak, jam 5 mah martabak, memeh hees mah urang magrib geus nyatu deui bae. Teu eureun barang akal urang teh di rizkian ku Allah. Betul apa tidak? Mungkin ieu jalan rezeki teh beda-beda. Aya nu gede nyabunya, aya nu leutik jalan rezeki teh, aya nu babari, aya nu hese. Mana nu hese? Tuh nu kaluli, tukang kuli, tukang ojek, ben hese eta milikna capek bari. Makana ulah sok ngalunjak ka salaki hese nyar duit teh. Aya nu babari nyar duit teh. Mana DPR? Diledug sekian puluh juta, tanda tangan sekian puluh juta. Aya deui eta nyet rezeki teh anu nyen lieur ka batur, saha? Rezeki dokter. Betul, manehna balik urang menjadi huntu. Tapi tetap kita sakabeh rezeki anu datangkeun ku Allah ka manusia moal mahi kabeh ge kana rezeki kiai mah. Sebab rezeki kiai mah istimewa. Urang mah punten boga duit teh kudu capek, kudu make modal. Tapi kiai santri hayang boga duit teu kudu make modal, tinggal asup ka jero masjid ngangkat leungeun 4 kali nyolatkeun nu pareh teh ngaranna 50.000. Kuy baris. Cek budak kiwari teh mah kuli baris. Eta shalawat biasa, lain deui shalawat hadiah mah 100.000, 150.000. Datang ka imah kita nelkinkeun ka kuburan, tambah deui 100.000, 250.000. Tajan tahlil unggal peuting selama saminggu amplopna gocap, besekna hiji rokona sabungkus kali saminggu sedeng. Tambahan deui ngajikeun di kuburan teh MT ki musabaqah tingkat kuburan eta mah 800.000. Tinggal nambahkeun jeung tadi sama dengan 1.400.000 kali 7 benupai sabulan cager. Beres nu pae saya mah pandatang. Assalamualaikum. Salam aya naon cek Pak Haji cenah kula kadina nek silaturahim laju cenah hayang menta doana ieu cenah usahakeun morosot. Ari
gitu usaha merosot segala dagang kokolor masih abah gitu ke merosot lain jenis supaya naik nih baik cari usaha maka dia China langsung pan dijampe ku kiai bismillahi Allahu akbar di ciduhan gocrot deh balik seborkeun kana dagangan memeh balik ngamplop dibuka 500.000 alhamdulillah bayangkeun ku urang eta karake make ciduh geus 500 komo lamun make lehok coba 2 juta dulu. Masya Allah orang kabeh di rezekian Gusti Allah ngan mungkin rezeki anu gede anu leutik anu hese anu babari tinggal kari-kari orang nyukurana geus penting ketika orang nyukuran rezeki nyukuran nikmat di Gusti Allah Allah deui iwal diabdikeun awak urang ka Gusti bawa ibadah di awak teh sebab urang diciptakeun ku Allah teh lain dek poya-poya lain dek senang-senang kagirang kalanda hirup urang di alam dunia anu singkat ieu ku Allah diciptakeun teh urang rek ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah indah indah bu capek tuh serak tuh engap tuh engap ya emang sahanu engap kiai tapi geus teuing kiai mah engap elos sebab sanajan engap insyaallah pasti bakal dibarokahkeun bayar deung jablay dibayar besok bayar dusun lamun aya kiai hayang dibayar bae eta ngaranna kiai dusun mun aya anu leuwih dusun mondang kiai hayang mayar tenang Haji Budi tenang ulah kaget ulah sok ngomong bayar sebab kula mah yakin sanajan teu dibayar ge pasti bakal meunang amal ini bikang teu saya berarti hejo pakai duit ampun itu pamajikan RT terujikan kiai karena duit mah hejo hejo pamajikan kula ge sarua karena duit mah hejo na kabina-bina tama-tama duit diselapkeun dina peci 100.000 panggih bae kumaha nama aneh kula bari molotot karena kula duit naon cenah Kak kula duit sial panggih bae ku dia kula sok ngomong bayar kula sok ngomong amplop kula mah ikhlas ridho sanajan teu dibayar teu diamplop ge nu penting nu hadir kabeh kana kula mere doa duit teu bae di jamaah doa kitu nya Kangnya doakeun kula si panjang umur amin ditambah milik rezeki ditambah istri biasa bae teh amin teh amin kok teu jadi hewan ulah kaget ieu aya di dituna urusan masalah bab menyandung mesti atur ku agama umat Rasul menang boga pamajikan eta maksimal 4 cocok tuh bapak-bapak cocok ibu-ibu karena kula melotot atuh sakit teh sebab cenah ge lamun aya budak bojong nangka boga pamajikan 4 eta ciri lalaki super aya tuh super di dieu lamun kan hiji pamajikan eta mah ciri lalaki cemen aya ku cemen kudu kicip cemen kabeh cenah kieu ngan hiji cemen kula mah hiji ge lain cemen kula mah kagok kana anak ari pamajikan geus kita hatae cik pamajikan abi bisa nek nyandung mah mangga neng mah ikhlas ridho dimadu ku abi ngan cenah syaratna